mual kapedak cenah ku dewek cenah wadi morwe tapi wadi morwe da asa mahal tapi da asli halus eta teh geuleuh nuju sholat geus teh anu kadua gogoda sesukitan Numawi pilih kurang caket bumi jeung masjid bebeujeuh nuju waktos berjamaah nuju waktos jumatan terkena goreng asin eta teh ngabarabekeun jeung ngabahayakeun wah sareng sengit goreng asin ras dina hate ngagelentes ieu asin jeung beuteung dina hate bagi laras kagoda belum sholat terus nu katilu nahan bobos sok kadang kawis urang keur naon sholat sok aya sareng hayang kaluar bobos aya aya cing betul sikeun tapi tahan gitu daripada ngagoda kana bacaan jeung ngagoda kana kahusyuan mending batalkeun Pak laras daripada kumpat pergi kitu nahan bobos. Nah, eta utamina anu utami dina aosan Al-Qur'an dina salat aya surah Al-Fatihah. Eta bacaan anu kudah lepas kurang dibacana minimal urang terang panjang pendekna terus dina salat mah teu kedah ka kuping ku batur nu penting bacaan urang keur salat ka kuping ku nyangila. Itu cuma salat biasanya soal terlehek gitu deh, biasa soal tuduh kawan kedah kumaha tuh, macna kedah kumaha nuju ngalaksanakeun salat babacaan teh wa ayyusmi'a nafsahu nu penting bacaan ka kuping we kunyarina terus justru upami tarik teh bacaanana ngagoda ka sanes terus terus utamina para bapak alim kamaosan rahimakumullah Al-Quran teh janten pedoman hidup kurang sadaya anu prayogi ku urang dipulasana oge prayogi ku urang ditelaah kewajiban manusia terhadap Al-Quran satu adalah tajwid tajwid ay tajwid teh ngatur panjang pendekna bacaan beda Pak seperti kieu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Eta kinteuna bacaan rasa kana pilpan. Namun sababna tentukan kana panjang pendekna bacaan. Walaupun ke salat khusyuk, biasanya salat khusyuk jeung cepat salat naon? Tarawih biasanya. Tarawih masuk paling 50 atas teh. Imam anu dulu tiba-tiba padahal kedah leres bacaan dina salat ema urang keur janten makmum semawana janten imam Allahu Akbar pas janten makmum imam keur maca surah urang maca naon maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sing tartib maca nanti kayak dikerokan kawas tadi kawas arti tadi di payu sanaos imam itu kenging kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim cing imam itu kamu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim cek mau ciri yang gue imam kieu kirang sae magi pan diatur ku tilu lagu geus tapi Al-Qur'an nya ieu ku tilu 4 lagu
kahiji disebut nanti lagu tingkatan mu'alam. Naon tingkatan mu'alam? Tingkatan lagu TK. Cingkit na lagu TK di pasien lagu 105 kaahomon. Pasti ciptakan itu naon coba roti. Bismillahirrahmanirrahim. Sok neng amaskeun. Paling oke pagitan rumah keringat itu baru dapet. Benten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti paeta orang kali itu. Leres teu. Nu kadua murattal. Ai murattal mata sapertos imam kedah ngage murattal. Laguna bade sangat lagu naon maka Bismillahirrahmanirrahim. Murattal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Upami tarawih ka apa mah gitu. Oke, beres jam 9:30 kasih kita masih. Bina gitu video. Tuh, gitu anu katilu mujawad, ari mujawad malah kau seperti tadi. Maka saya kulo eta namina mujawad. Terus eta utamina nu perjogin ku urang di